Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Daniswara Astapratama dari tina kelas 10 MIPA 2. Arek ngajelaskan kumaha pikeun nyegah virus corona. Ngumbah lengan anjeun leres cara pangbasajana, tapi efektif pikeun nyegah samebarna virus corona. Ngumbah lengan sabun sareng cai sahantena 20 detik. Pastikan sadaya bagian tina lengan diumbah bersih. Lamun tak aya cai bisa ngagunakeun hand sanitizer. Kedua, ngagunakeun masker. Penggunaan masker ieu masih tiasa ngurangkeun resiko nyebarkeun penyakit infeksi kalebet infeksi coronavirus. Katilu, ngajaga kekebalan tubuh. Sistem kekebalan anu kuat tiasa nyegah segala rupa penyakit pikeun ngajaga sareng ningkatkeun daya tahan. Anjeun disarankeun dahar makanan sehat. Kaopat, ngalakukeun social distancing. Kusabab samebarna virus corona tiasa lamangsung nalika hubungan fisik anu teu kahajat natapi ceket kana jalma. Kita henteu ngarti keadaan jalma eta sehat atau henteu. Eta sadayana penjelasan ngeunaan virus corona. Mugia aya gunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.